Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tepang di sarang mang para kancanya, panghilat di channel para kanca TV. Rasan abi anak teh aya di puncak Darajat Garut. Tempatna gokil, raoseun pisan pokok namanya kepala wargi nu bade liburan nu ti Bandung ti luar kota ti manana. Mangga sumping wae ka dieu. Daerahna udah terbuka, bebas dari ketegangan atau apa. Pokoknya mah nu bade liburan sok ka daerah dieu we. Perjalanannya dari awal wah seru pokoknya mah indah sampai akhir ke tujuan sini. Nah ini tepatnya udah ada di lokasi kolam renang Darajat ya di Alwit. Kita jalan-jalan geng, kita cari cewek-cewek, jangan awewe cikarang Garut mah cenah. Kalau Garut mah awewe teh garulis, pangpeangan. Ya, keren. Siaran langsung loh. Aduh, kan itu keren. Para kanca TV-nya, kumaha ieu kesan-kesanna kita teh. Cik kameranya ada caketan ka tetehnya. Ya, kumaha teh perjalanan kesan-kesana ya di mimiti perjalanan sampai nugi ka dieu kumaha tah ku teteh karaosna. Oh, perjalanannya memuaskan lah. Banyak berkali-kali. Gila, abi teh tacan naroskeun ari teh sareng teteh saha? Sarang Tina. Oh, Ya, Tina. ya di Oh, bisa ada IG-nya ya, jangan lupa IG-nya ya. Tina, Tina teh aslina ti manten. Tina, abi teh di Kadungora. Ti Kadungora cenah para kanca TV. Tah kituna kumaha tadi teh perjalananna ti hujanan dugi ka sampai ka dieu eta kumaha kesan-kesan salama tina perjalanan? Pokoknya di perjalanan seru. Oh, memuaskan lah. Seru pisan. Macet oge Pang nama bari ngahod-hod tiris. hod tiris tak Seran eta. cucut hujanan mana jalan darek dok banjir. Tapi alhamdulillah kagentosan pokoknya mah ka dieu ku capek kumaha teh. Jadi bunga lompat ka dieu langsung pres. Pang namanya urang teh bari nyanak kulawargi nya. Nyanak urang kali liburan eta pang nama gegentosna tahun baru. Jadi ayeuna cenah kapaneurean. Mata kepala wargi ya kadarari mulai liburan ka para kanca TV-nya. Ieu kareresan si teteh hiji deui abi teh hoyong penasaran tadi teh rek naroskeun kesan-kesanna kumaha. Teteh, biasa ngobrol saha? Teh kumaha kesan-kesanna teteh perjalanan di Garut ke ka dieu sabaraha jam? Kalau macet sekitar 2 jam. Oh, mun macet mah 2 jam cenah para kanca TV. Kalau banyak Oh, kalau banyak. Teteh aslina ti manten teh? kan kebanyakan. Oh, teteh mah asli ti Papandayan cenanya. Ayo mojang-mojang Garut teh nu kali para wargi mantapnya. Orang-orang Bandung luar kota sok sareng ting ka dieu. Ari teteh teh saha sareng saha namina? Oh, sareng teh Ipa. Mangga pokona mah salam baktos Kang Teteh. Teteh gaduh IG-na teh. Teteh gaduh IG-na. Oh, gaduh IG-na cenah manawi cenah para kanca TV-nya dina channelna kangge teh Ipa. Nah, IG-na namina teh. Oh, Ipa Yatu Sadiah. Ipa Yatu Sadiah. Jangan lupa ya di follow-follow tetehnya ya. Ini si AA, si AA nya di Dede AA kumaha. Halo, A kumaha cenah A? Haneut. Oh, haneut. Haneut pisan. Jangan lupa ya di subscribe ya channelnya di Para Kanca TV.